Baraya baturan emaknya ieu teh emak keur mirun seuneu bari naheur cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Aduh sok kesel teh ari bari tunggu hawu kieu teh. Sok hayang bari guyam gayem geuninganan baraya. Untung emak boga cemilan andalan. Batur emak lamun keur mirunan seuneu kieu. Jadi na mirunan teh moal jadi mata kesel. Tah ieu nya baraya cemilanana teh. Cemilan paling endulita pisan. Ieu teh mukana ge babari da make jiplok. Jadi lamun samisalkeun teu beak teh bisa ditutupan deui. Dijamin pokona mah anti liat-liatnya baraya. Naon cenah mah liat-liat teh. Atuh maksudana teh dijamin moal melempem ieu mah. Ieu nya ngabejaan cemilan ieu teh menikot enak pisan tuh tingali. Kajaba geus halal ieu teh. Ieu namana snack toko rasanya. Mini stick rasa manis pedas atawa bisa disebut oge stick kres. Pokona nama barayanya ieu teh cemilan andalan emak pisan. Lamun emak keur nonton dracin atawa drakor mah wajib aya pisan. Kela-kela jongjon teuing ieu teh meal stick kresna. Nepikeun ka poho ieu teh seuneuna parem. Maklum atuh da saking enakna geuningan baraya sok kajongjonan. Ari geus sakali ngahuap teh sok hayang am deui. Kusabab pulang ngasurkeun seuneu emak kumaha heula nya baraya. Sabab emak ieu teh hayang nuluykeun deui nyemilna. Tuh tingali cemilanana teh meuni enak pisan rasanana teh nya. Asa rasa rendang ieu teh baraya. Nya aya rasa latiau oge ieu teh. Pokona mah rasana teh meuni unik pisan. Keur enak-enak gerak emak teh ngadaharan stik ieu teh. Ae kalakah torojol teh ieu komplotan. Si Teteh Bella jeung para besti-bestina. Ari kieu teh moal lempeng ti koro. Ajarkeun teh naon cenah eta menikot jiga nu enak. Tong gagabah ieu teh enak pisan. Sok cobaan atuh barudak. Ieu teh dicobaan we ku barudak teh tuh tingali. Kumaha cai teh enak henteu barudak? Meuni kompak teh nyebutkeun enakna oge. Abongna cemilan matak candu ieu mah. Dititah ngasaan sakali teh tuluy we kalakah jadi hayang berkali-kali barudak ge. Jadinya ajang baraya anu hayang snack atawa cemilan stick ieu tong pohonya check out di Karanjang Kuning anu aya dina video emak ieu nya baraya. Ieu dangukeun suara kres-kresna. Silakan.